Mata hirup berarti sarua teu kudu ngabeda-beda derajat manusia. Mata kuring ieu teh jelema biasa teu kudu make jeung al mukarram Bapak Ustad nana gerhana ayeuna isu ngomongkeun telat anjir Ustad teh. Di dia dipuji al mukarram yang mulia nah isu teh telat Ustad teh. Nyaho urang mau gitu. Percaya maknya ya al mukarram Bapak Ustad nana gerhana kuat muringkak bulu-buluk nah maknya aya al mukarram salat subuh kaberangan. Jadi kuring teh can meujeul can pantes disebut ustad disebut kiai disebut aja can pantes mata ceuk kuring mah bahasana nah meunang RT make baju camat angap kuring RT make baju camat pan teu kuru mending kana camat make baju RT jabatanna moal leungit tapi RT make jujurna camat kumaha ceuk batur aduh RT sok gaya. Tapi manusia kena ku takdirna masing-masing geus takdirna mah ibu keberan lalajo YouTube jeung TikTok geus takdirna kuring kudu jadi penceramah mah ku Allah sa Jawa Barat ka Kurilingan Banten Tasik Subang Padalarang Kurilingan Pak ayeuna ka dieu aya geus takdirna mah baju kieu calana kieu geuning ku takdir mah teu dititipkeun kana baju takdir mah teu dititipkeun kana calana takdir teu dititipkeun kana kopiah ayeuna cobaan RT udang sing badag gamis sing angsar sorban ngagaplek dek ibu nyebut Ustad ke RT moal baca ibu aduh RT anyar tobat. Artinya lain takdirna mata jelema tong panas ku takdir batur capek jelema panas ku takdir batur nyen kedong sia teh nyeri hulu batur meuli motor sia tar tug angen batur meuli mobil panas tiris batur meuli motor paeh kunaon eta ku siksik meuli sulit ati goreng bujus belang bayah mata penyakit itu sebenarnya lain diabetes lain darah tinggi hakikat penyakit tah gumantung hate. Jelema nu boga penyakit batur nu hajatna urang nu nanya modalna deuk naon. Salah hanya usaha si eta hajat deuk naon. Nya. Mata jelema anu narima kana takdir pangeran enjoy hirupna, jongjong dirina, tara loba ngeluh dina hirupna. Naha geus nyaho kana takdir. Sok bisi di aya Pak Kades, aya Pak Kades. Oh, bisi Pak Kades ngeluh, ah capek sana jadi kades teh. Jawab ku ibu, riren. Ibu loba ngeluh ah capek karena hirup di dunia teh gerak uih ke akhirat jelema mah tong loba ngeluh Pak senaon ustadna teh telat coba lamun teh datang pergi kacau we hirup di dinya tempatna teh batak tong panas ku takdir batur yang ngaran hirup geus takdirna samilikna silih otak leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangan elek jadi satria. Kadua sinir mah sisiniran sing kuring ngaroko Marlboro Black kayak kuno hajat dibere jarum kan bae deui mah ngadongeng heula dan mere mah acan ngadongeng gitu ngadongeng heula gitu kuring ngaroko teh Marlboro Black kuno hajat dibere jarum sisiniran teh kieu daun sambel make saos daripada henteu nya wios ai ceuk tukang naon ai bapak tuh bapak aja oh berarti anger tinu hajat mah acan oh di kayak calon pejabat si bapak katitipan Marlboro datang lagi Marlboro nah ini di luhur ya katitipan 1M datang leutik ka urang cek tukang sondaya ucing dina rantang naon cing alungan kuring sabatan cek nu hajat soloyong kapal udara tukang son mengaroko hoyong ngagaleuh tara dia udah parawan ti peuting nyaring ti berang marujeng ja diputuskeun ku kapukuhna ti peuting sudi sare ti berang sudah dahar kumaha sisiniranana sapatu butut leso talina neng ulah camurutkeun bae cek ustad gantina sini dulu siloka mah silo lamun teu dibuka mana itu kolot baheula luhureun panto sok nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana boang deureum tutup tujukut palias buka sok naon elmun harupat ulah getas harupateun mun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu dibengku abong letah tutulangan tong sok nganyerikeun hate batur sabab kanjerina bakal tumiba ka awak sorangan harupat otak ibu dihina dicaci dimaki diledek tong dilawan antep we
Nah bagi yang diantep jelema nu ngahina bakal kahina, nu ngaledek bakal kaledek, nu nyilit bakal kaciwit, nu nuding bakal katuding, nu mitnah bakal kapitnah. Mun ibu dipitnah batur antosan ku waktu si itu bakal ngalaman dipitnah batur, ibu lamun ibu aya dendam saeutik tinggal ungkah lebok tinggal kitu. Jelema nu ngahina bakal kahina, nu ngaledek bakal kaledek, nu nyaci bakal kacaci, mata tong sok ngaledek batur, tong ngahina batur, suatu saat urang ge bakal ngalaman dihina jeung dicaci batur. Kumaha tuh lamun geus tumibah? Ibu diledek, dihina, dicaci, dimaki, lalajuan aya buah buruk teu kudu dieuneuk-euneuk, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk matungguan ku waktu murag sorangan. Matak jelema nu ngahina nu ngaledek ka ibu tong dilawan engke ge eureun sorangan. Cek ibu teu geuning tetangga urang mah ngomongkeun urang teu eureun-eureun tah. Tenang, Allah nu bakal ngeureunkeun. Kalau pamana dibere penyakit nyeri huntu teu bisa ngomongkeun batur. Matak mah loba ngomongkeun batur sing nyeri huntu. Aral, tah itu amin. Ya. Kehidupan memang gitu. Teu kudu silip, sindir, siloka. Tuh tina harupat wae dakwah. Terjoskeun kana bawang beureum, sik-sik bawang beureum, kecelak-kecelak cai panon urang peulih. Ucap tekad lampah tong coba-coba merihan hate batur, jelema nu ngaragrageun darajat batur hakikatna dirina keur murah di harita keneh. Well, pokona sampai jelema nu ngaragrageun darajat batur sebenarnya dirina keur ngaragrageun darajat sorangan. Kau mau nu sangsara geuleuh kana beunghar mah duh ulah. Iya si eta mah beunghar menang nyegik aing ge. Hiji waktu si eta panas tiris, poe ge celok duit mamanawian, tinggal kieu tong hayang duit menang nyegik. Mata tong sok tutudinganan ka batu. Tuh, well pokona mah. Budak korban TikTok. Jeleb sendiri siloka sasmita. Sasmita mah sastra. Sanu boga urang Sunda, mata kuring nyarita ke Sunda, da urang Sunda. Ayo urang mah cicing di Ciwidey mipir gawean nulung kawing, mapa jungkrang nulung kewang ngadidik budak geus mungkus Sunda ku Indonesia, lamun balik. Awas jangan main sisi balong. Nanti dijebur teh. Mira riweuh. Awas jangan main si solokan tiko sewat nanti. Kurumui akina ti kota sarwana. Weh, cucu kakek dicari-cari kok di dieu ah. Tapi katu baralai kita bahas. Ini egok di dieu. Kuring ceramah payungan Bupati Bandung Pak Haji Dadang Supriyatna kusuna kusuh. Nah, nada urang solokan jaruk. Mun hareupeun Anies Baswedan udah ku Indonesia. Ka Inggris, udah ku Inggris, ku Arab, udah ku Arab. Angkat si wedeng ku Sunda teh kudu sok ieu teh nya. Nah, ta bapa oge ngadoa hareupeun pamajikan, kira-kira pamajikan teu ngartieun tong ku Arab, ku Sunda. Lain haban li ibu amin amin ditanya ngadoa naon atuh ku masalah. Berat masalah kita nipu ka ibu, Allahumma inni as'aluka ajrajaini solihatan. Cek ibu pan teu ngarti amin ya Allah istajibu anak dari jebles ya teh teu ngarti. Kalau mun sadar mah ditonyok teh. Nah, tanyakeun ka Pak Ustad, Allahumma nun Gusti pangaran abdi ini saya teh isim abdi as'aluka nyuhunkeun kagamparan salira Gusti ajrajaini pamajikan nu kadua. Cek ibu amin. Aduh, kuku setengah didita. Geus ngupingkeun cara mah kieu bapak ngadoa bakal ditoel. Kadek. Kaharti meren tanya silip sindir siloka sasmita sastra mata kurang Sunda nu boga dinanya casna kertas bodas kuring motretkeun keretegning api nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wan pinuh ku birahi lamunan anu ngajuntul di gunung-gunung belah kitu lidu ieu mata timpu sakolepat na ingatan lalakon nu karanda apa sastra mantap berimanya karena angka sunat nah sabab dina Sunda boga budaya ternyata budaya kolot bakalan nyimpen agama dina budaya contoh leutik agama disimpen dina budaya dina wayang ini ngeta aya gamang pan 20 nadana 5 gamangna 20 dina kacapi kawatna 20 nadana 5 daminati laki ai kawatna 20 pan nembokeun sifat wajib Allah 20 wujud dan mohon sok enggak ngomongin batu tari binasihi wadaniyat kudrati roda ilmu yang sama basar kalam kodiron muridah
ku metode kolot baheula ku nyanyi kata ibu apalkan mata tong anti kana nyanyi izin metode jadi menenang nyanyi kitu di bakom sok aing geura karena ngadengeurkeun batur wae ya Bu menang nyanyi pek bae eta metode nyanyi eta ibu resep dangdut silahkan seandainya aku dapat bertemu Tuhan tah menang ngan ulah salah lamun dangdut dibawa kanan ada adan pi omongeun adan mah nya adan we lain mau adan jika dangdutan hayalah sholat hayalah sholat wah kacau dibom ke masjid Nabi nah hapi omongeun nada dangdut asup kana adan Bapak tadi geuning nyawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus we ngan lamun pahili jeung Fatihah dicecakekeun imamon ditukang 60 nah pelatuk kita Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nah ada bubar anu kami hiji acan isukna dititah ke masjid suri jadi imam nu kero gitu diomongan jadi diomongan teh lamun pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran tugas batur ku urang tugas urang ku batur didinya baru diomongan tugas kades ya kades tugas ustad ya ustad ulah pernah kades ngagarap tugas ustad ngagarap tugas kades mata ustad tong suka goreng kades da urang teh RT acan kades teh jeruk cobaan 2 poe jadi kades pengek untuk kami mati bareton bikin nanti harara yang jadi kades da rugi kalau nge kieu penceramah itu genah sejam 2 jam balik gemol ah aja nanti cek batur disebut ustad gemol apa dulu sih teman-teman mere ieu coba kades sambutan dek sajam setengah ge moal aya nu mere sugan cek nu hajat pun tanpa kades ieu amplop tilah sambutan eueuh di dituna mata kau di mah udah jadi ustad we mung jadi kades teh hararanya kudu ngamodal tinggal kieu kawin atuh nu hajat rideun bere teu rido piraku teuing ge ulah pahili hiri tampian pagirang-girang pancuran kolot baheula mabagahan budak pananten kunaon ku seni mata ulah anti karena seni adalah nada adalah budaya adalah tradisi mana bukti eta ku seni budak geuning panganten mau jadi pangnabekeun Pancasila bampak tuh kung pak tung bang tung ting tung kung ngempang tung pak tung kung ngempang eleh terus dioyak ge nah harus dioyak make kenang urang ku bibir karena ogongan ongkoh wah ripu anjir ayo ngaran-ngaran Pancasila 2 sifatna hiji padungdung 2 golempang padungdung igel pencan lusuh golempang igel pencan kalem mata padungdung mah tepak lagi bempak tungkung 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 cicing eta bujur cicing naon eta makna kenang teh bener bapak bener kuring salah bapak salah kuring tong silih ponis karena kesalahan batur dan nu monis bapak jeung monis kuring mah bung nu maha agung tuh geuning tina kenapa berubah jadi agama mata ulah anti karena budaya lamun dibukakeun ku kuring ternyata kolot baheula nilai ibadahna nilai dakwahna lewat budaya ya cobaan kenang eueuh goong teh rame sok bapak tadi pempak tuh baca nu hajat mantong anjir nu hajat buat modal buat goong-goong acan asli kalau dari golempang mah igel bejanu kalem saha eta sifat ibu teh kudu kalem ieu kudu borangan monya ya ludeunga inung teh kalau kabangga alhamdulillah pun anak jam 1 we teh peuting si eta reuneuh sekali kalau alhamdulillah teh mun lalaki kudu wanian yuk kalau gawa umur kuring gawa teh cimau gigireun teh kuburan lodeung aduh lamun aya murung ku teh kewe mun aya nu seuri tanu ge tuana babu nah lejuk nolol yai da abdi mah bau becir we eta jampe borangan teh eta tuana tuani kancik itu yai da abdi mah bau
lalaki mah kudu ludeungan da wujud bentuk lalaki jeung awewe beda. Ibu eueuh kumisan eueuh jangotan, bapak ya kumis jangot. Artina hak ibu buat baut jemendet jemedut, artina bapak teu boga hak pikeun buat baut jemendet jemedut. Sok bisi aya di lalaki sok buat baut kumis kerok heula, kumis jekrem jangot panjang baut jiga lele useupeun. Mun ibu mau kumis eueuh jangot eueuh deuk baut di hak ibu sanajan jiga jeruk deuk bitung. Lalaki baut ya anjir mending nyewa lalaki baut di rok kusuk di mah. Sabab lalaki mah diunggulkeun di mana unggulna akal pikiran, istri diunggulkeun di mana unggulna dina rasa. Matak ibu boga perasaan, lalaki boga akal. Lalaki ngakal, pamajikan ngakeul. Lalaki ngarah, pamajikan ngari. Gitu we. Ngakal lalaki mah. Jadi lamun baut pamajikan tong ditanya, mikir. Ieu pamajikan baut kunaon deui? Pasti jawaban si ibu kusia. Tong ditanya pemajikan baut nakal kudu kumaha karena pemajikan teu baut, tanya kana awak aya naonna awak kuring nepi ka pemajikan baut ka uring teang atuh beasna kosong bari mahal.